Nya Nur, zaman ayeuna mah nganaon ge sagala mahal. Tapi geuning ngalah duit nama hese zaman ayeuna mah. Hayang duit 10.000 oge meni hese ngalah nama nepikeun ka esang badag esang lembut mucur kaliang liang tai. Meni hese-hese teuing nya. Tapi ulah salah ce, aya nu hese leuwih ti eta. Naon Nur, nu leuwih hese? Neangan duit. Neangan duit teh hese ce. Nur, meni ripuh. Neangan duit teh hese, nepi ka kesang badag, kesang lembut. Kesangna oge nepi ka abus kana liang tai. Tapi aya nu leuwih hese ti eta ce, lagi hutang. Pokona mah hese, alabatana naon oge. Abi sok angkat tangan, lamun cek batur abi dipercaya, mun dititah batur nagih hutang. Abi teu sanggup cek, eta pang hese-hesena nagih hutang ka jelema. Hese cek, hese. Terus naon eta maksudna Nur? Atunya heueuh maksud abi mah cek, lamun aya nu ngomong nyiar duit teh hese, aya nu leuwih hese deui eta nagih hutang. Naon Nur? Maneh nyindiran urang? Lain nyindiran lain, emang eta mah fakta. Lamun nagih hutang teh hese gitu. Ulah bari nempo ka urang. Da urang ge lamun hutang, mun boga hutang, aya duit nama urang ge dibayar. Ngan ieu mah duitna we eueuh wae. Jadi can dibayar-bayar. Lain maksudna moal mayar, ngan eta mah engke. Da duitna can boga wae. Eta mah lain nyindiran ece. Tapi maksudna emang faktana kitu. Nagih hutang leuwih hese tibatan neangan duit. Eta hayo ku nyindiran urang wae. Da urang mah lamun boga duit mah eta hutang langsung ku urang dibayar. Ngan urangna tara boga duit wae. Yang geus tong ngomongkeun deui eta, ayeuna ece dek meuli naon? Moal meuli naon? Urang mah moal jadi dek meulina oge. Kalakah nyeri hate ngadengena oge. Ih, nah jadi baperan kitu kan keur ngomongkeun jeung manehna. Lain nyinggung manehna. Geus, mau jadi meuli. Nur, ari minyak jeung gula nyimpenna di mana? Tuh itu dihareup nyimpenna caji. Naon ieu? Sabaraheun ieu Nur. 25 ribuan. Tapi ngahutang heula nya Cah Haji. Kela. Ai Cah Haji ieu balanya ti mana? Di warung hareup. Tadina dek meuli parabot dapur, ngan agok sakalian balanja. Atuh sakalian we ngahutangna ka ditu, ulah dibawa ka dieu. Tadina Cah Haji teh dek ngahutang ka ditu. Ngan teu dibere ngomongna ge teu ngahutangkeun di dieu mah cenah. Terus Cah Haji pikir meuli ka ditu ngahutang ka dieu ku abi dek dibere. Moal Cah Haji. Wayahna Nur, kan Cah Haji langganan di dieu oge. Cah Haji tadi belanja ka ditu kan bae atuh Nur kan kagok. Teu bisa Cah Haji kecuali Cah Haji meuli di dieu duitna kurang. Kakara ku abi dibikeun, ieu mah meuli ka ditu ngahutang ka dieu. Sok ngaco. Meni pedit pisan ye tukang warung ciga lain jeung tatangga wae. Teu boga perasaan meuli ka ditu ngahutang ka dieu ciga nu eueuh warung deukeut wae. Dasar pelit. Nice.